Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkeun nami abdi Sinta Apriani, abdi ti kelas 12 MIPA 3. Di dieu abdi bade naroskeun biantara tentang virus corona atanapi virus COVID-19. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi azmain amma ba'du. Peja kasadayana kuring hormat Bapak Ibu guru, Dewan Pendidik sareng Dewan Pendidikan. Oge seueur hadirin anu paling ku abdi cintai jeung anu paling ku abdi hormati. Kalayan kesempatan ieu kuring bakal naroskeun tentang masalah virus corona atanapi virus COVID-19. Jeung teu hilap oge kuring naroskeun puji sareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana Allah tos masihkeun nikmat kesehatan, nikmat panjang umur jeung nikmat iman ka urang sadayana. Shalawat sareng salam urang curahkeun limpahkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukituna urang sadayana tiasa patepang tuur parompok dina ieu acara. Ku jalan kitu anjeun terang masalah virus corona. Naha anjeun terang naon sababna? Virus corona mangrupikeun wabah anyar ti Tiongkok, ti Cina. Virus corona tiasa dipancarkeun ngaliwatan batuk, panas awak, jeung bersin. Virus corona disebabkeun ku sasatoan, nyaeta kalong jeung beurit. Ku jalan kitu anjeun terang kumaha pikeun nyegah virus ieu. Gagasana nyaeta kudu cuci panangan dina cai anu ngalir, nganggo masker, sareng ngajaga jarak. Sakumaha sae kuring tiasa naroskeun ka anjeun sadayana upami aya lepat kuring nyuhunkeun dihampunteun saageng-agengna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.